mendak jelema lamun nasauk bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasauk eta ge syariat bloon ai kaidah lo geus jarah kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus urang sebab naon syariat bae henteu nasauk atuh mikiran zahir bae nasauk bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar ti majelis endal saha bae belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan ngaranna teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah aja sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah nasauk mikung teu kos kitu bentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna. Informasi tentang para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna. Tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi daf'ul bala jang urang kabeh. Ku sebab urang sedekah, ku sebab urang peduli, Allah henteu nurunkeun azab ka urang. Sok sieun ngarembet bab dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton aya prak ka sorena Bogor belah dieu haju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kabanjiran isukna Bandung terus Surabaya tah mentak urang mun tayang kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakumaha mobilan sing arapu imah kitu kenehna ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak geus macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga. Alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor, jadilah mobil, jadilah imah mewah megah. Cagalah yang nyahosia eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo sia mobil sing arapu harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aya sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak masyaallah hayang nyahoina dunya tah ketika Allah nembongkeun ka mahagagahan Allah lain sia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh antak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus ulah ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek henteu kumaha Allah bae terus ya seri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah di aku mun masih kene urang ngaku
berangkat ke Cilongok ngaji di akun orang mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nu saha maka di aku kusnya ai hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia osok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh. Nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majelis sendal sahabat cokot janu Allah ieu rampang piributeun teh rampang nasaupna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasanana syariat mentek jelema lamun nasauk bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasauk eta ge syariat bloon ai kaedah lo geus jarah kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus kurang sebab naon syariat bae henteu nasauk atuh mikiran zahir bae nasauk bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar di majelis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu itu kabeh eta kan ngaranna teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah aja sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah kana saup mikung teu kos kitu mentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna. Nah ieu kitu ti sisi ti gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun ka datang ka urang. Adapun hajugu Allah disampaikan betamatunu Allah ieu ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge ya teu make modal tuh ya sodako tah asal geus datang ka sodako bae merengken istighfar mah atuh teh kok ziarah ka kuburan badara rek gitu tapi coba ziarah ka adi ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we jakena nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan paling geh mere kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu kokolotrakan mah teh eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik itu anu nilaina gede waktu ngagepok tilo kadeng kos aja pengen di kantongna tilo kadeng eueuh nanaonan kadege itu ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare teh bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu kedeh jelema. Nah ieu urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula anu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaianna 2 truk
Alhamdulillah tadi penting Bogor belah itu dibawa di 2 truk berikut jeung ayat tersisa anu lain tersisa nu nuturkeun sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon cek ulah di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajuk pasak dagingan beseuti. Tari masak berarti kan. Tari masak karena sebab naon dibere beas atupan butuh sulu. Butuh minyak jeung sajabana. Tak eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus ada garing-garing alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman-kiriman beasna yang ka dioper ka ditu sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama loba bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad barang adenge donatur masuk itu kapan ento di ditu mah emang di dieu gitu di dieu gitu tak proposal ngabangun nah pondasina dipoto pondasi batu emang teu nyahoeun gitu atuh kan kerja sama jeung DPR bloon kan DPR baheula teh mah kuari mah leuwih parah aduh ya Allah ya Rabb eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae nu teu banteu bae urang belajar jujur di hareupeun Allah Subhanahu wa taala dipersilakeun untuk donatur deui poe ieu jang menambah-nambah naon kitu ngaranna cocobate Allah kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake bajuna ceuk lagi nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan celana sletingna teu jalan deuk nyalanaan naon atuh sletingna teu jalan atuh gubal gabel aya deui androk eueuh kancingan ya ieu mah deres ge resep urang aduh kancingannya dihareup di kancingna ieu mah meureun siap pake nu geus kieu mah meureun ya ieu keur carita kitu nu layak pake tapi eta ge teu nyalahkeun meureun teu boga ku hayang-hayangna eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah diaromean heula. Nah, ieu jeung minggu selanjutna anu keur bener-bener urgen. Sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka ditu. Nah, ieu nu keur penting mah langsung urang dituna. Langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko ka sasaran-sasaranana Masya Allah. Nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui
kurang peduli walaupun seperak dua perak walaupun secuil jang lidaf il bala. Itu para jamaah begitu datang dia dibagikan aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bunga heunana luar biasa sebab atuh bisa dibayar warikan ngarumpul keneh engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing ka mana kamana balik anu aya kena imah sapotong makanya anu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar tah ieu kan masyaallah luar biasa sanajan geus dipersilakeun balik deui atuh ka mana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa taala hina dunia teh hina mobil hina tuh ya pakaian teh hina jabatan teh hina lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang. Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah. Anu ditilai ku Allah adalah tauhidna, nauhidkeun ka Allah, asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah eta teh lain bicara tapi kayakinan lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah enteng hirup asalna urang ti Allah eueuh aya nu ngaayakeunna Allah geus aya di hirupan nu mere hirupna ge Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab haju cageurna ge kitu ke inget ka dongeng Abah jelema sugih gering geus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku Abah naon ya geus pasrah we sakena teh emang selain obatan coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ya sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri ceuli eta nyeri irung eta puskesmas baja kos kita tuh batuk eta asma eta geus kula geus ka Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ya geus jaka banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang-urang teu nyareat teuing Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saaya-aya tuh darurat itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jam rada ngeunah ini ji bener oge cenah terus isuk dan nginum deui apa sakaligus bae paing obat diinum cak nama permen meureun atuh overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah masya Allah bener kiai cak bener kiai mentak urang
ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah. Berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah. Aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager. Jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum masakan. Kuda nih waduh dia barian. Terus berobat geus wow kadieu bebeaka. Mana aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget. Lah komo kos kitu atuh sagara. Sabira bujang kaget. Geus obat nu paten mah geus teh cokoteun guyana. Ieu teh rendemkeun kana cai inum. Balik buyana langsung buyana dilaksanakeun di inum sat bray. Jangeuna ini awak. Coba saya tenang kan dia bujang kaget tuh loba habak sama dia. Oh, atuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang. Tak eta kan ya Allah, cagena ngomong kieu mun ti kamari memerang teu kudu jujualan teu kudu kitu. Sia mau ngomong kos kitu. Eta teh Allah dari meakeun harta heula buku. Sebab hartana teu bagus. Tak eta rahasia ya Allah. Aya nunggus kadieu kaditu migrain. Geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap geus ka dokter geus diurut ka mana. Aya beta babaturan saya kunaon ieu waduh sakena hulu. Sopan ta bahasa hulu teh sopan. Nyeri hulu. Deres aya haan coba di belah kaler. Atuh ulu tah. Kunaon nyeri ulu cek cenah. Aduh jeung beung. Aduh. Tadina meureun ngadar capek ejos ya mah. Kurang hak. Hulu ejo eta kos gitu tah. Ejo ieu kumaha geus ka mana aing ngurut. Sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter ke sana. Ku prokol geus. Segera prokol. Ini coba ge ku prokol. Nggih. Prokol di obat warung cek nanti. Ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan. Coba kunya. Ajureup besare. Udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek. Ku ngeunaheun ieu. Ji prokol we kan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be. Atuh aing pajar promosi ye. Carita obat-obatan ye. Tunggu aing disumbang bae ku PT Prokol. Sia mah boleh bae. Dasarna hayang jama. Tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik, obat-obat warung. Ingat kula ieu mah halal hak, lain dongeng fiktif. Bener dia kula mah pesantren ka Banjar. Pan macul di Banjar. Macul haju ieu ka pacul. Meureun wiridanna poho hari teh. Teurak. Teurak. Waduh, bacocor cek urang dieu mah. Getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu. Lah, sapira kena pacul kan seetik congok pacul. Tapi ternyata meureunnanan besi makan ka lain deui. Nah, kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak. Meunang meureunnan bangsa saminggu nyeri bengkak. Baliklah. Balik ka dieu. Balik bebeja ka abah ka ibu ya kitu. Oh, ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang. Dokter geus segala rupa teh cager. Dokter deui. Dokter teh cager deui. Geus kompres geus segala. Pindah dokter ngagedean. Pak, daerah aya kira dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba. Ini mah harus dipotong jeung iya, aing berobat dipotong. Sakate teh geus leutik hate. Waduh, mangkaning pemuda keneh. Besi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung.
Oh siapa sok mana bae pikiran teh. Aduh aing kudu dipotong jempol Masya Allah. Balik ka ieu teh harita kene barang rek dipotongna ku dokter Kamal. Henteu lah udah balik ka dieu. Balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah Bu. Nanaonan. Sek nyieun teu bisa motong eta dokter. Ibu eta. Guys, ada ku ibu dirawatan. Guys pokoknya mah marud koneng ku ibu almarhumah Masya Allah koneng terus di bawangan saya kuasa atuh ibadah digoreng meureunana diuyahan diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun nah guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihausut datang ka asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina eta guys Bu panas kene ulah loba omong Ibu dokter sia cek cenah teh bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung ditalian ku nyana guys kumaha teu nyut-nyutan geus loba omong ya oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan ibu sok lalagaan mah dipukul mah gitu guys ditepak ku cenah guys Masya Allah alal hak udang subuh eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nu nyerina teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mantak dipraktekkeun ku kula tah eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge aja gua makan koneng nah ti koreng uyahan terusan eta naon ngaranna bawangan aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi geus sabaraha urang ya alal haq di sabaraha urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi aya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek sama kos gitu paeh geus lain ngagede paeh hampir jeung nyanana ya Allah tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta jadi ulah ngabaikeun urang ka dokter ya boleh ka dokter kan geus teu bisa can nyageurkeun mah Allah tadi kan nah inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede geus dibirit salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah baheula mah loba eta penyakit bisulnya merata eta bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul ya Allah tilu jeung cule maksudna eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur atuh eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah atuh obatna teh naspro bae naon batuk naspro koreng naspro kuring aya kita tahu teh naspro digitukeun asal isuk-isuk diperlukan naspro weh eta ieu dieu gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah oh gula saya ira kos jeung gampang cek obat lain gampang ge geus ka dokter atuh dokter mah nu kieu moal bisaeun aju abah ka tangkal awi ka dieu tah aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah coba cokot bro jaloba ieu tukang ini
digesek-gesek wah basot set nongeng waplok hari nah siap balik hari itu ulah kena coplok dikitukeun hees barang di imah Masya Allah eta barang hudang plong bae eueuh nyerina dicabut kalaluan kuring nyaho kula tetangkal eta nu di handapeun tangkal awit eta anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta paranti bisul Masya Allah lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong tanya nah aja eueuh kakarak dek bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meureun ka korong aya tareka baheula tak kitu tapi lamun deuk kakarak dek bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal geus meme kalau mentis eta embungin jasa eta ka korong tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak cakolot teh bener sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal deuk jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon malah jadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh geus bagus dan nya mah tuh ka korong-korong jadi penyakit tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu ieu hiji pasar ngalanjutkeun tentang praktek mencit kamari soal mencit hewan teh aya anu makdur aleh aya anu goer makdur aleh makdur aleh teh artina anu bisa lindeuk hewanna bisa ditaklukkeun ku urang kaya ning domba kampung munding kampung sapi kampung lain embe leuweung munding leuweung sapi leuweung jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna maqdur aleh aya anu goer maqdur aleh leuweung satok kesit disebutna eta kapan cara mencitna hiji mun makdur aleh mah kudu dipegatkeun hulkum jeung mari nah sunah jeung wadah jaeng urat anu belah luhur lamun goer makdur aleh teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur eta mah di ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang kadinya ku ari mencitna make naon nah ieu dicaritakeun di dieu mencit da ulah salah make alatna alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna ieu dicaritakeun ayeuna penting ieu mah yahilul ibhum maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megat
megatkeun hulkum jeung marina tawa hewan goyang makdur alih ku cara jarh ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus munding sapi kitu keneh onta kitu keneh contona kahadidin kawas peso golok meunang nyieun tina besi teu naon besi ku urang dijieun peso dijieun golok berangkat urang ka seat sok nyahoanan sia kolot-kolot teh lembur seat mas Allah tampiling geus sia seat tuh ayo sia ngomong deui sia ye lamun cisoka cilongok tah cilongok citi ieu orang wajib terlembur sehat teh make ci padahal mah sehat aju babari ci sehat teh terlembur sehat nah atawa belah ditu kan naon kitu ngaranna pasar Ciomas teh pada rincang eta nyieunnan golok hayang anu hebat pangodokan siapa di pagodokan eta tukang nyieunnan golok peso teh baheula mah urang mun liwat tanya tang teng trong geuleting mah eta sikeun naon nyieun golok jaheuh eta di pagodokan mah atuh geus teu kudu tang teng tong jaragonya nama besi dikitkeun set mun aya besi bawa ka pagodokan jeung golok set dipaut doang Masya Allah aju kumaha atuh teu kumaha jadi golok atuh henteu eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kaistimewaan kamonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanan besi naon bae dijieun baju besi ku badan besi teh dijadikeun baju kurang eta ku sebab ieu bisa kumaha bae dimodelkeunana teh dileunggeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus logam naon bae emas dimple-emple perak dimple-emple besi berbagai logam ku Kangjeng Nabi Daud dileunggeun Kangjeng Nabi Daud malah nanaonan dek diipiskeun ku dijieun baju maka nyeunan baju perang baju kre baju perang ieu cetok perang asana lain cetok beureun nya ngaranna eta mah cetok mah budak angon ban paranti perang naon coba ngaranna helm sia mah heran helm bodoh datang ka kolot paranti perang coba cetok paranti ngangon helm paranti motor yes ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran khotib bayaran barang hudang jam 11:30 guguraan bae naik motor make helm kan datang pas kadinya adzan pohonya na helm tadi buka langsung ka mimbar Masya Allah tuh jelema seserian kabeh
pas inget-ingetnya anak baca khutbah alhamdulillah helm teh dibuka eta khotib bayaran teh kos kitu teh nah iya lamun tetok budak angon helm motor lamun ieu teh naon tudung wajah disebut teh naon ieu paranti perang tah ieu kan tah tah eta dijeunan ku Kangjeng Nabi Daud ih nya nama ieu naon gara-garana nurut beusi teh nurut mentak urang melet teh melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleus da beusi di leungeun Kangjeng Nabi Daud lah tuh beusi nu sakitu teu asta ge di kitu-kitu jadi tih jadi leuleus atuh hate wa komo bae atuh langsung penting muncilak we sarwiti pepe kena berarti ya aduh masyaallah geus kikian bae tuh aya nu teu kitu tetep bareng dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu asana eta tanu aslina baca eta layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam make dampe leuleus di Kangjeng Nabi dah kuari besi dijieun peso besi dijieun golok kena seket muhaddad abe sakaligus hayam segar hareupeun set pesok mantak diukur heula ka buuk ka dieu set mun urang geus ngasah ukur ka dieu set kitu kolot baheula nah asal geus asah aya kulit ka dieu set dikitukeun heula set kada buuk krek asal geus teu kana buuk atuh geus mun aya nyana mah geus coba leungeun set nu meh kakotok ka nyana heula kitu kan set geus ilahi kitu kene domba hat bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad set nu seukeut ya alat paranti mencitna model besi anu dijadikeun dibentukeun peso golok nu seukeut penuh hasin tambaga ge meunang zahabin emas dijieun peso golok urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso emas dijieun golok asana meureun muringkak bulu tapi coba di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa jelema kan saeutik ngan sakian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam segala rupa emas tempat tidurna tina emas lawang nage etana emas tatanjakna nage emas serba emas kabeh asbak nage emas ieu tempat miceun naon kadang-kadang klosetna emas lamun Haji Pendi datang ka ditu atuh geus saya mau ke WC dulu iya kunci kunyana atuh geus ditek-terekan lain ngising kabeh peso garpuhna sendok na piring kina emas haram ngan ieu keur carita kemewahan dunia nyadakan boga kapal khusus kamar khusus kapal di kapalna emas tuh nyana geus ngasa bangga panghebatna dibanding jeung Indonesia mun naonan di urang mah lain eta pake jelema Mas Tono Mas Darto jadi mas urang di pake jelema di itu mah teu di Brunei mah di urang mah jelema make emas aduh Mas Kirdun ya emas tak misalnya
emas dipakai di jin peso seket pakai mencit menang perak gitu kan kayu aya kayu anu teras model kayu nusok dipakai jalan kereta api eta mah kahujanan keanginan teh kapan teu naon sabala puluh tahun ratus tahun ribu tahun eta kayu nusok dipakai itu di rel kereta api bau tambah kahujanan keanginan kukumang eta kan hebat. Nah aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan aya hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai dipaku ge teh paku nu milih ngagenyai na mah masyaallah pokos tangkal kalapa di urang baheula eta tangkal kalapan kolot teh anu hideung itu diantep geus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah kuari ngabangun pan baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu lah sabaraha taun baheula makan kitu. Nah eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung dirimbasna ge rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbasna eta kayu kalapa masyaallah tah aya kayu bisa pake mencit kaya ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula teas genyai tak eta bisa pakai mencit kayu kosobin awi hinis mencara kurang dikitukeun trak sing ada tah asal geus dikitukeun tah nyeun hinis biasana awi hideung trak laikeun ka dinya geus ulah make golok ka dituna kurang dikitukeun set angkat tapi tak eta seukeut. Besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana. Oh mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok, make hinis mencit manuk mah. Cara nyieun hinis ulah kieu ieu awi dikitukeun set aja dikitukeun langsung ulah maseukeun. Tah pantek set kelaikeun rendeun dikitukeun set potong eta sih. Ih, atuh aya make cara naon ge atuh. Teu, ye. Kosobin hajarin batu. Make batu diseukeutkan ku urang. Batu biasa. Dibentukeun supaya seukeut. Teu masalah. Ja eta ge anu sok pake nyeuketan eta batu keneh bae pan. Nu sok pake nyeuketan golok teh. Atuh pangasahan atawa lain nu sok muter teh. Gerinda eta batu kene baheula mah ngan kuari mah dibesikeun jadi tendina kita jadi gerinda baheula mah batu diseuketan bisa pakai mencit halal ya. Kemudian zujaj kaca seukeut halal basah halal mencit hewan anu bisa ditaklukkan kurang cara alat nu pake mencitna teh anu seukeut mun besi geus dibentukeun peso golok anu seukeut kitu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seukeut halal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseukeutkan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jana haram wasinan make huntu haram ya manuk dikitukeun kurang set geger haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalna aya jelema huntuna sajengkal
misalnya ye calingan sajengkalnya nak ajuku mau ajuku manehanana atau coplok sorangan kurang diseketan huntuna seket huntu teh seket di awak orang menurut ilmu kedokteran nu paling teas adalah huntu teh pang teas nu aya di awak orang bakal dibandingkan jeung benda-benda lain huntu mah teas. Coba bae coba atuh huntu lamun teu teas deuk kumaha ngadahar daging deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh dikeremus ku urang eta berarti ku hebatna huntu mantak daharna 40 gayeman abdi alus ieu urang mun dahar teh bismillahirrahmanirrahim 40 iba lain pan set budak tuh gayam-gayaman deh tah eta nu ngarusak mah gitu tah engke pankreasna jadi rusak ususna jadi rusak dibere huntu urang teh teu ngagayem nah eta teu alus bagus ge kawan 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu cenah ge 10 ge teh sia mah dasarna teu rek ngagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya urang guari boga gading gajah kan teu has gading gajah disukutan gak pakai mencit haram atau tulang maung kun tuas tulang maung seketan kurang pakai mencit haram atau tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pakai mencit masya Allah ulah mentak temenang make kuku lantaran langsung kangjeng Nabi nyarita ma'an rodam wa dzikri Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zupra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar teh kangjeng Nabi laysa sinna wa zupra selain huntu jeung kuku teu meunang ku Kanjeng Nabi diulah nu mantak huntu teu meunang lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin teh barang daharna tulang geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun dipake mencit ke jin neuleukeun waduh makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu jin eta jin nyana teu resep mantak lamun urang boga gading gajah eta kan tulang gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin mun ku urang diurus pakai kipa diusapan kebal-kebal aya jinan eta kadaharan jin tah engke ku urang dikitukeun ngaroko bae urang teh make kipa tah jin ke nempel kadinya set diome urang kebal-kebal urangnya jadi jin ji atuh coba bae ge deulekeun jelema anu ngaroko make kipa kos jin atuh aja kos jin da oh komo nu pipa nu panjang nu bodai sobadai kieu aju cing bol da kan di dieu teu make kopiahnya make kaos hidung kieu orang ngelegan nganya ji kita mah jin atau emang jadi jin tadi nama kasurupan doang kasurupan bari menjadi jin asli nah mun aya kiai ngaroko make kipa jin eta cenah pan kiai ge osok atuh kipa aing mah lain tina tulang itu teh rahasia pribadi teh jin eta kos itu teh tulang teh beurang pake mencit lantaran cek Kanjeng Nabi tulang eta kadaharan jin geus teu beunang dipake mencit sebab eta teh jin marah. Nomor kedua habsi
urang Habsyi teh nu kafirna baheula mun pepencitan make ieu naon ka kuku. Geus Kangjeng Nabi paling benci tasabuh jeung kafir. Baik kuku anu aya di dieu maupun kuku nu panjang kemudian dipotong aja dipake mencit kuku jelema atawa kuku hewan sarua bae. Ulah teu meunang ta eta cara mencit. Hiji kudu make besi atawa naon bae selain daripada kuku huntu jeung tulang asal nu seukeut bisa pake mencit bisa pake mutuskeun hulkum jeung mari halal. Tapi lamun make besi anu teu dicekel ku jelema boga naon kitu ngaranna make alat besi teu dicekel ku jelema pepencitanana haram pos ayeuna pepencitan teh eta pepencitan lain make leungeun jelema tapi make mesin haram. Nyamantak sing ade kuari urang masuk ke restoran sing ade urang ayeuna lamun meuli daging lah maningan urang mencit sorangan bae meuli daging sakumaha hebatna Australia misalnya saha nu mencitna di Australia cenah jelema agamana Islam apa kafir sedangkan mayoritas kafir kan urang teh lamun mayoritas kafir pepencitanna urang mun teh nyaho haram urang kuari ka Bali di Bali mayoritas Hindu henteu nyaho urang teh anu mencitna saha haram hukumna atawa urang manggih embe geus dipencit di hiji daerah nu mayoritas kafir ieu embe tapi nang mencit ye dideuleu ku urang hukumna pegat marina pegat ieu mah halal ye ngan di daerah nu mayoritas kafir haram hukumna. Tapi lamun urang manggih embe kemudian hasil mencit di hiji daerah mayoritas Islam halal kan gitu. Atuh ku di restoran ieu urang ka Hindu ka Bali mayoritas Hindu di dieu teh nyaho urang nu mencitna sama mayoritas Hindu sanajan daging domba daging hayam sapi mayoritas teh Hindu haram kecuali aya khususnya restoran Ibu Aisyah muslimah eta mah geus eta halal tak urang masukna ka dinya. Mentak di Amerika mah di Amerika make label di Amerika mah restoran teh restoran muslim di Amerika mah sebab naon gitu minoritas Islam besi keliru jadi ieu teh restoran muslim jadi urang lamun ka dinya geus teu sanksi deui lamun henteu make kos kitu haram teh di Amerika mah mayoritasna lantaran Kristen. Oh aya urang lamun bulan puasa ka Amerika ka ditu nah sekali-sekali ulin teh ulah dipuri be ya ke Amerika tuh nah di situ aya nya mun kopi muslim tah lamun restoran muslim tuh aya kabeh di Amerika mah aya blok muslim di Belanda komo di Belanda mah ya Allah Masya Allah teh si budak gitu atuh sapira Belanda tah deket Cikupa ka Katu eta orang Belanda mah loba nu bisa bahasa lain bahasa Indonesia di Sunda. Di Belanda mah nu bahasa Sunda ge loba. Coba ge ke Belanda ka ditu. Urang obrol bisa bahasa Sunda. Kula bae keur ka Yogyakarta ngobrol tah ditanya ku kula. Ditanya, ya juga from kula. Itu English dong. Ceknya nanti dia Belanda lah ceknya. Terus Holland itu kan aing mesti pajar teu bisa ku sia atau mesti pajar bisa jadi sanksi kan sia tah praktek ceknya abdi ge di Bandung ya boleh jadi bahasa Sunda ye mohon sia abdi di Bandung lami terus ayeuna terus di Belanda deui aya ka Bandung deui nuju Ameng we pan pas amat teh budak bahasa Sundana atuh resep kada di Bandung mah saya kerupuk jadi di Bandung mah peuyeum segala ayo atuh segala sambal raos yo aing kadung make bahasa Inggris tadi bahasa Sunda ya bule bahasa Sunda Belanda
bareng teh jeung kula terus leumpang make bahasa Sunda be. Tapi kadang-kadang aya nya nu kacaletot nanya. What is this? Nyawat. Kan bahasa Inggrisnya kan kadangnya kurang. Lamun hebat eta kan hampir teu kajawan. Atuh teu kajawan nama bahasa Arab. Kula di Madinah bahara jeung jelema teh ngobrol jeung urang Arab, ngobrol jeung urang Malaysia make bahasa Arab. Make bahasa Arabna bahasa Arab sakolahan teh. Kesel aing ngadenge. Kesel. Nyaritakeun teh lah. Nyaritakeun sagala kos kitu lah. Kos gua sih dia gede sakolahan. Eta ge Inggris kos kitu. What is tuni? Dah, cangkel teu kadenge isi asa kos. Hah? Ya, teu bisaeun kok kitu. Aing ge puyeng bahasa. Jadi geus ulah kadengean eta bahasa Inggris lamun masih keneh kadenge kuciwas-kuciwas kurang bagus lain hebat. Mantak Gus Dur jaritakeun Amin Rais sehebat Amin Rais di Indonesia tetap enggak fasih bahasa Inggris. Sebab naon masih keneh uga-eugeut tapi Gus Dur coba ge ngobrol jeung sahabat fasih bahasa Inggris. Geus teu kajahoan kuciwas. Eta jalma jeung Bill Clinton nya tuh ngobrol. Sahat cuma bisa ngobrol ditonton ku sadunya. Biasa bae ku jagona bahasa Inggris. Fasih jasa. Hartina fasih teh kan Inggris aya Inggris, aya Inggris kitu Amerika, Inggris keneh, aya Inggris New Zealand. Eta kan beda-beda tah bahasa Inggris teh istilah-istilah namun urang mah aya Sunda Bandung, aya Sunda Cianjur, aya Sunda kitu Cilongok anu hebat, aya tuh eta kan beda-beda tah eta ge Inggris kos kitu geus beda-beda naon cara-carana. Nah ieu Gus Dur bisa menguasai Inggris mana bae kos Arab urang ngaseng bahasa Arab Mesir beda, kemudian Arab Baghdad atuh beda, kemudian komo ka Iran maka itu Persia geus lain Arab deui, kemudian ayeuna Arab Turki atuh beda komo atuh Turki geus lain eta Arab keneh tapi lain. Beda deui jeung Mekah, beda deui jeung Madinah. Arab keneh tapi dialekna lain deui. Urang ka Mesir Arab keneh tapi kok lain deui. Yordan Arab tapi kok lain deui. Da lain-lain tah bahasa-bahasa teh. Jeung Arab aslina. Tuh, Arab aslina ge kan beda-beda. Aya anu ningratna, aya anu setengah, aya anu kampungna Baduy. Itu beda. Nah, urang ngadenge bahasa urang Pandeglang. Ayo ka Baduy kan kayak gitu. Sekampung mah hayang seueur urang gitu. Bahasa Baduy kos gitu tapi resep. Sakapeung mah urang teh rindu ka bahasa-bahasa kos gitu teh. Sakapeung mah greget. Nah, ieu bahasa-bahasa tah kos gitu ya. Nah, ieu balikan deui carita soal kitu pewencitan sing hade tah urang. Sing hade urang carita pewencitan teh nya alat-alat anu digunakeun model di Australia kan gitu tah alat iki diasupeun tah hewan kadinya digedrukeun haram aya nu digedrukeun baheula mah kitu bret tah aya dipencet bari mah yeuna kitu bae diasupkeun huluna kadinya dijagal sup digiringkeun plak angkat deui plak angkat deui plak aya nu tilu sakaligus tilu dikitu geblek haram pencitan haram. Nah, hayam lamun hayam makan muter hayam model nu kuari hayam make jaket teh naon ngaranna cikeun hayam di jaketan cikeun ngaranna tah eta teh kapan mencitna apa teh perusahaan aja perusahaan anu Cina misalna atuh kapan mencitna ge lain 100 200 dan sapoena ribuan. Atuh lamun mencitna gitu 1000 bet sengkleh kan aya mesin ya hayam tah ya hayam taru-tarurun ka handap set muter ka dieu set jadi alat mencitna asal datang ka dieu jreg asal datang ka dieu muter sorangan cadat jreg dijieun alat seperti eta diproduksi di kucina jadi geus turun ka handap set geus mencitna aya deui alat geus buluna geus kalaluar geus buluan atuh ngaranna ge diproduksi tah eta kos kitu bencit tah ieu turun hayam di luhur digiringkeun ka dieu ka handap celek ieu muter we gitu datang ka dieu grek keputer deui datang ka dieu turun kos pabrik we kos sosotan gitu
pososotan turun ka dieu dibadiekeun di dieu mencitna ka dieu turun haram mentak anak urang hayang meuli eta waduh aju di dahar mulai geus kahayang ngaji embung nonton TV terus bae ka bapakna galak ka emakna kitu keneh tarapna salah ulah ka teh ceurik cenah hayang cikeun ulah mah engke bae di imah oh tilok di imah mah tempe mah ulah bawang sian cikeun bahas sekali-kali atuh beli cikeun ta eta teh urang mah lain teu boga duitna lain teu kabeulina tapi ieu didaharkeun ka anak urang masyaallah mencit teh bener tah henteu kecuali cikeun anu memang boga Pak Haji misalnya Haji Supendi cikeun Haji Supendi jelas sama halal atuh lain Supendi ieu potongan si eta boga eta mah halal berarti kan masyaallah tuh ya iyalah si hade urang carita tinggal ieu bakal dicaritakeun falau kutila bimusaqqalin wah beuki rame ka ditu